Di mimiti poe ieu pajajaran leungit di alam hirup, leungit dayeuhna leungit nagarana, pajajaran moal ninggalkeun tapak coba tindengarantikeun mapai sabab bukti anu kari bakal rea anu malungkir. Tapi engke jaga bakal aya anu nyoba-nyoba supaya anu laleungit kapanggih deui nya bisa ngan mapaina kudu make amparan, tapi anu marapaina loba anu arieu aing pangpinterna mudu aredan heula. Engke bakal rea anu kapanggih sabagian-sabagian anu kaburu dilarang kudu disebut raja penyelang. Aya nu wani ngorehan terus-terus teu hiding ka panglarang, ngorehan bari ngalawan sabari seuri nyaeta budak kangon. Imbahna dipirit leuwih mantona batu satangtungan, kahilman ku handeuleun karimbunan ku hanjuang. Ari ngangona lain kebo lain embe, lain meong lain banteng, tapi kalakai jeung tutunggul. Inyana jongjon ngorehan ngumpulkeun anu kapanggih, sabagian disumputkeun sabab acan wayah ngalaklakonkeun.